nasib sudah jadi nasi bungkus. Nasi bungkus itu namanya. Nasib seorang teh gening beda-beda. Isuk udang sare lulung kene goreng asup ka kamar ngamparkeun sepre jeung simut goledak kuring sare disimut sakolebat asa ngimpi jadi inget ka mantan ujug-ujug inget mantan timana mimitina timananya asalna ujug-ujug inget mantan. Alah kunaon Sujang? Nya bubuge ieu teh ujug-ujug inget aman. Ari boga mantan mah pasti kitu inget wae atuh Sujang. Nya bang brangkeun atuh. Ya kudu bang brangkeun. Kemana bang brangkeunana tuh? Keur halodok kieu. Panas poe biasana wayaking Sujang. Geunya mun teu salah mah di lapang bola ronga keur aya kegiatan ting wayang ting naon gitu. Bener. Meningkat di nya bener. Daripada cicing di mah mulut pikiran kesana kemari mending hiburan daripada ujug-ujug inget mantan timamana mimitina atuh urang keur inget ka mantan nah mantan inget teu ka urang kitu nya atuh nya teu ngarti teu paham yang pastinya mantan nomor 1, mantan terdepan, hidup mantan. Karonga abang berangkeun jalan-jalan hiling karapang kalapang sepak bola ronga. Lapang naon? Lapang Bojong daerah naon ieu Gunung Halu atawa naon ngaranna? Bojong lain ka Gunung Halu nya. Bojong wayang golek, acara wayang golek. Siang malam siangna naon ya? Sujang sangaran tadi ninggalina tuh kela-kela rek nanya di sangaran bener gila beladian setik kadieu ningalina ye kadi itu sangaran teh Wahyu. Abdi nuju ninggalan menuju persiapan wayang golek ya di lapang bojongnya, di lapang bojong ieu jeung Ujang Wahyu ieu.
popeah teh nu make baju hideung tuh nu ngareret gitu ngaranna teh Ujang Wahyu. Sakolan tuh ayeuna mah Sabtunya Sabtu ini. Lamun wae Jang. Tah ini jempe. Aduh, wae. SMP, SD, SMA. SMP kelas sabriji. Di ieu SMP na teh belah dinya. Jadi Ujang Wahyu teh ieu sakola di SMP naon? SMP 1 Rongga. SMP hiji Rongga. Oh ngaranna mah Rongga nya. SMP 1 Rongga lapangna lapang sepak bola Bojongnya Bojong Loa. Jadi lapang sepak bola Bojong Loa di dieu nya. Itu lapang sepak bola Bojong Loa. Di luhurna itu aya SMP hiji 1 Rongga. Di Kelalajo. Batur sorangan Araya. Araya camping. Camping. Nah nanti ikut camping itu. Jadi Wahyu mah mau ikut camping cenah rek Lalajo wayang golek. Itu. Saada langna itu ya. Yuk. Dalang duka itu di mana? Oh dalang duka terang. Duka itu terang dalangna ngaranna. Nya dalangna teu terang. Di mana eta dalang teu terang? Oh dalang di dieu. Lain dalang di Bandung lain.